warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui paamprok Jonghok, patepang wajah sareng simkuring Nuri jeung simkuring Salma salaku panyiar nu bade nyanggakeun warta MIG dinten Kemis tanggal 2 Februari 2024 dina waktos jam 8 dugi ka jam 08.40. Warta ieu bade ngadugikeun Air Mancur Sri Baduga nu seueur dicarioskeun. Taman Sri Baduga nyaeta tempat tamang anu sok disumpingan ku jalmi-jalmi nu teu acan terangeun ka Taman Sri Baduga. Sareng ku jalma-jalma sumping sabab air mancur anu sae pisan. Sekalian ti ningali air mancur, jalmi-jalmi oge ngalakukeun hal lain seperti ukur timbang jalan-jalan atanampi berolahraga dina eta tempat. Tamanna asri sareng bersih oge. Nambihan kaendahan sareng daya tarik. Mangga hayu urang dangukeun warta salajengna nu baris didugikeun ku Lutfi salaku reporter nu tos aya di lapangan supados suninga klaku langkung tebih ngeunaan air mancur Sri Baduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi salaku reporter bade ngawawancara ka ngeunaan air mancur Sri Baduga ka Bapak Fadli salaku narasumber. Pertarasan anu kahiji nyata anu kedah disiapkeun sadaajan air mancur Sri Baduga dibuka. Anu kedah disiapkeun kahiji mental nya. Mental apa risak di ditu teh di video teh kedah siap mental. Kaduana informasi anu lengkap teh anu kedah kumaha lamun aya kejadian anu diharapkeun ya. Misalnya aya kejadian di kumaha jalur evakuasi nata mana tidak jelas, jadi lebetna pintu mana keluar ke mana terus ka timurna kada nurut ka petugas. Pertarasan anu kedua nyata di mana ngeset tiketna supaya kurang biasa masuk gitu. Mungkin mah tiketnya badi online. Badi online. Mungkin lebet ke website nya tadi tiketnya di bewarakeun lebet ke mana mayar ininya di online mungkin ada dulu barcode-nya di tap di pintu masuk. Pertarasan anu katilu nyata kumaha carana supaya biasa nonton air Sri Baduga kita pembina orang kota atau orang mana gitu kan nyata ilegal atau kumaha soalnya di si air mancur Sri Baduga teh jam orang Purwakarta mukul gitu ya itu sih memang air mancur mah kanggo pengunjung buat di Purwakarta buat di luar ya. Tapi nggak tiketnya di online misalnya tiket lah kabukur mah emang gratis ya, kabukur gratis mau air gratis teh seresikona jadi tetap pengetangkeun anu dongkap ka air mancur anu biasa lebetna jadi bisa teh sok aya nu ngabeun karunya ya. Jadi aya nama bade di online keun aya online mah kan pengetangkeun jadi anu sasesina misalnya 2000 orang nu asupna 2000 orang nu gaduh barcode teu pasudap-sudap deui gitu, jadi ada tertib lain nama. Nah, aya nu gratis, tapi nuju di godok lah peraturanana. Aya memang kanggo warga Purwakarta gratis, tapi kedah membawakan bisa ditentukan. Tapi aya online mah mal biasa sih kan mah. Kayaknya mah online aja lah, yang online lah, tertib, jadi insya Allah lah ya. Pertarasan anu kaopat nyata jam baraha Pak di bukana air mancur Sri Baduga. Wengi Ya, tahun di baraha. Ketinggi saat season nate 30 menitan. Mungkin orang tinggal kami biasa season atau 2 season atau 3 season gitu. Jadi itu kan dicek ombak lah di nate cobaan lah. Anu amanah ada 2 season atau 3 sesi. Gitu dia lah. Kunaon air mancur Sri Baduga teh di bukana teh wangi gitu Pak, atau siang gitu. Air siang mah ya segi artistik lah.
Jadi aya permainan tak tinggalin di dia. Warna-warninya mau muncul. Mau tinggal. Jadi air mancur nanti jadi media kanggo lampu-lampu laser ya aya konfigurasi macam-macam nih. Nah itu biasa nanti artistiknya ketinggal. Ayo wengi ayo siang mah. Jadi kan cai unggul. Pada senang ke gendut nyata sahawai anu ngelancarkan acara Sri Baduga teh di pelaku-pelaku apa? Soalnya bedanya kayak mancur kolaborasi sanes dinas pariwisata wae dari mah aya dinas-dinas susane seperti dinas disperkim teh dinas pemukiman perumahan dan pemukiman anu walerna dina sarana prasarana aya dinas lingkungan hidup tanggal walerna dina kebersihanana pariwisata tanggal walerna dina operator dan talent acara ya aya di Diskominfo dinas komunikasi dan informatika kita kanggo informasi sosmed sareng tiket online aya di Bank BJB ge aya tanggal walerna dan menampung eta tiketna ya pembayaran ditampung di dinya pembayaran asuransi segala rutin kita disuruh di Satpol PP ke keamanan disub dinas perhubungan kanggo parkirna jeung sajabana ya seueur anu kolaborasi sanes pariwisata unggul segitu aja satu narasumberna atau nuhun karena penasaran atas air macul tak aja jadi saya ngala informasi kiraha tayangna kayak informasi sabaraha mayarna kira informasinya seserita ningal sosmed mohon dicekapkan sakitu wae ti abdi mulih deui ka penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka reporter anu parantos masihan informasi ngeunaan air mancur Sri Baduga. Seperti anu tos dibukikeun dina wawancara tadi, Taman Sri Baduga tiasa dibuka unggal dinten wengi Minggu. Waktosna jam 6 nugi ka atosna. Salajengna kanggo tiket tiasa digaleun lewat panai sasesuai sareng situsna anu resmi. Watang ngeunaan Sri Baduga tadi merupakan penutup jumpa kita dina acara liputan warta dina siang hari ini. Simkuring sama, simkuring dori, mahaturkan nuhun wilujeng Jepang dina warta salajengna. Salam Witu TV.